wabarakatuh. Sampurasun baraya kumaha damang mugia damangnya orang sadayana. Nah simkuring di dia sapara teh sapertosna judul baris medar ngeunaan rampa karinding. Nah loncing ai karinding teh salah sahiji alat musik tradisional nu aya di Tatar Sunda. Karinding teh asal kecapna teh aya dua versi nyaeta aksara Jawa nyaeta Karadahyang hartina teh doa kanu maha kawasa. Ras anu versi kadua teh aya hati tina nami karindingna nyaeta ti huruf K sareng rinding. K teh hartina teh sumber, teras rinding teh hartina teh sora anu dipantulkeun. Nah, jadi intina teh karinding teh sumber sora anu dipantulkeun kusabab cara maenna teh nya sapertos dipantulkeun. Nah, salajengna aya harti tina rampak karindingna. Rampak teh artina babarengan. Teras karinding teh nyaeta waditrana. Jadi intina rampak karinding teh main karinding secara babarengan sapertos kitu baraya. Nah, tina naon sih karinding teh? Karinding kapungkur asalna tina tangkal kawung. Namun tangkal kawung ayeuna susah dipilarian, janten digentos ku tangkal awi. Tangkal awi anu biasana diangge kangge nyieun karinding nyaeta awi wulung. Nah, awi wulung anu dianggena teh biasana henteu kolot teuing, henteu ngora teuing, janten lentur gitu dianggena oge. Nah, selanjutnya nyaeta aya fungsi karinding. Fungsi karinding teh keur acara naon wae sih? Tah biasana aya rampa karinding teh lamun aya dina acara-acara nu khusus anu teu tangtu. Nyaeta lain keur upacara anu sifatna ritual wae tapi dina acara hiburan oge. Nu bakal mengaruhan tina pemilihan lagu jeung naon wae waditra anu dipake dina penampilanana. Dina acara nu leuwih sakral, waditra nu dipakena oge bisa leuwih komplit. Jeung dina mainkeun karindingna ge bisa leuwih ti 10 jalma. Anu salajengna aya bagian-bagian tina karinding. Naon wae cenah bagian tina karinding teh? Anu kahiji nyaeta panyekel, nyaeta anu dibelah dieu. Nah, nyekelna teh kieu. Anu kadua aya tabeuhan. Tabeuhan mah ditungtung belah dieu. Nah, itu ditakol. Nah, anu katiluna nyaeta cecet ucing, nyaeta bagian anu aya di tengah karinding. Anu lamun ditakwa teh bakal ngageter. Tah nyaeta anu belah dieu tah. Sakitu. Kitu salajengna nyaeta cara main karinding. Tah, aya nama kumaha cenah aya cara main karinding teh? Tah, ayo urang sakseni sasarengan. Tah, jadi ti mimiti tadi akan aya bagianna kitu nya ti mimiti panabeuhan, aya panyekel, kitu peragi nyekel, aya oge cecet ucing. Jadi ti mimiti main karinding teh bener-bener cara nyekelana. Kieu tah. Gitu. Margi abi kede gitu nya janten main karinding nage ti kede gitu nya. Upami nu katuhu eta bisa nyaluyukeun. Kumaha cenah carana mimitina kieu tabeuh si panabeuhanana nepi ka si cecet ucing teh bisa disada jiga kieu. Nah eta ada dasarna lamun ditabeuh ke siga kieu. Tah kan di matas apal kumaha carana beuna kumaha ti mimiti nyekelan nepi ka si cecet ucingna disada. Nah saacan dilajang kana kumaha pintonan tina rampak karinding urang pedar heula ngeunaan kumaha ari sajarah rampak karinding teh. Yuh. Ayeuna simkuring bade ngajelaskeun ngeunaan sajarah rampak karinding. Tah sabada disalusur rampak karinding teh asalna ti Tasikmalaya. Pamita lapat mah daerahna teh di Indihiyang. Tah naha cenah bet diayakeun rampak karinding teh. Jadi sepuh-sepuh kapungkur teh ngajarkeun karinding barudak teh ningali aya potensi lamun
dibarengkeun cara main ke nate tah sabada di cobian tuluy di cobian kapanggih ya aya rampak karinding teh bisa istilah nama nutupan anu teu bisa main karinding tapi hayang bisa main karinding tah cara naon cara dirampakeun jadi anu tepati bisa teh katutup si sorana teh ku anu langkung bisa teras teh rampak karinding oge aya oge di daerah lain sanaos benten-benten si Baditerana aya pami di Kalimantan aya nu disebutna kuriding terus teh pami di Bali aya genggong tah sakitu we ti sim kuring mah hatur nuhun. Lajengna baris aya video praktik rampak karindingna wilujeng nyakseni. Sampurasun amit ampun nya paralun agungna kawujud Gusti nu Maha Suci jembarna ka para leluhur sabudaraung ka Ibu Agung karama agung ka Ibu anu henteu mengguran karama anu henteu menggarang deheusna ka Ibu Rama anu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapuratina nampi sari nampa rasa pangasih ti Ibu Pertiwi bumi ageng bumi alit silokaning pusaka diri kami ka manusia nusa rasa nusa saji titip waris nusa jati geus jadi ugan nu natrat dina waruga gumulung jadi sungsung jadi balung jadi bagal pangawasa sumujud kana Maha Agung sumembah kana Maha Kawasa atuh dipirik ku haleuang jeung karinding haleuang nu ngajak hudang karinding nu ngajak nyaring sangkan hudang alam rasana sangkan nyaring alam pikirna salawasna ngagem ka eling atuh dijajak ku Raja Pamunah ngarah mapah dina lampah tutumanina dirawat ku sasajen sangkan saajen saaji sapangarti tata titi surti turna titi gesan nyangking salira sajati kisim kuring nyanggakeun sekar pangiring catur kabuyutan ka para pepayun lantaran oge ka para tutunggul anu ngadeg di batu nunggal tempat tepungna kuring jeung nu katukang tempat tepungna kuring jeung nu kasorang tempat tepungna kuring jeung kurungna bisling lang ti alit tok enong alam padang sing marga enong jagat salakar wis taklakar jagat sakapal wis takapal ya ingsun pangeran kang purba wisesa roh bani sumare ingna kadut lan usus asalna cahya bumi rupana hideung roh mani sumare ingna jajantung lan getih lan dangu asalna cahya geni rupana beureum roh mani sumare ingna nyata na pikiran lan ingatan asalna cahya angin rupana kaning roh mani sumare ingna utek lan rasa lan awas lan cahaya bah rupana bodas roh ati sumare ingna paparo anu nyata nu suci asalna tetesan ing datyahung roh mani sumare ingna udal nabijal nu kudus Robial kudus nuges nyangrok naragalan sakabeh alam atuh kadulur kula anu sajati anu calik di palih kulon pemuka lawang bakar malaikatna ajal putih kadulur kula anu sajati anu calik di palih wetan balik bakir malaikatna purwa kawasa kadulur kula anu sajati anu calik di palih kidul tari ari-ari bukur malaikatna untun rasa kadulur kula anu sajati anu calik di palih kaler getih malaikatna ajal pisah nyusul tapak tilas jiwa tilas atma tilas sukma tilas nyawa tilas maha cahaya manunggal sajatining abdi kaula diri manunggal sajatining abdi kaula manusa manunggal abdi sajatining kaula Gusti atu inten-inten ing manusa lulumpuhan pulo napas kuripna teken kupati langgengna teken aku owah hirup langgeng saulawasna huang ahung kasusutunggal nuwani wenang kadupak kucirohani kadampit kucirohani gunung guru candra rerang cihaniwung nyangidul nujang ngokolakeun gunung kujang
Lir buku citarik tetangga buku cisalak ayahing ibu ti handap sang ratu tujah kalangkang. Ngaginding pertiwi dipunah ku rajah pamunah. Datyahung angling dharma saking wetan kula nedah hampura anu linggih pundih karatu sampurna. Ratu Sunda Nusa Jawa nu bakal nyelamkeun umat sadaya caangna cahya pangandika pancerning jati pangucap sajati asang hyang mugal datyahung. Ingsun Dharma lakoni tegas mapak sunyaluri nutur bumi cur mancur cahyaning Gusti sembahing alam sakabeh. Pancana ngiring kersana suk mayu kakurungna rahayu nyurup ing waruga. Waruga cangkang manusia maka rancagening hate maka waruga ning rasa. Titis tulis ing dat hyang manunggaling hirup kurip salawasna menawi bahan katampi nyanggakeun kaula Gusti sadaya-daya pangawasa ka anjeunna. Gesan netepkeun dinu katumbalan wujud Gusti Nu Maha Suci jadi jalma anu manut kana rasa pancek pageuh lakon dina diri anu cager, dina adat anu bager, dina pola anu benar, dina pangarti anu pinter sangkan pinanggih hirup rahayu bagja waluya, hirup waras jati walagri rahayu rahayu rahayu.
Nah gitu cenah barudak pintona rampak karinding teh kemari kitunya tos dipedak kumaha sajarahna karinding kumaha wangunan-wangunan nu aya dina karinding katut ayeuna kumaha pintonan dina rampak karinding diakan ke sadaya pamugi pintonan rampak karinding ieu teh sing jadi panyumangat kangge barudak sadaya khususna kitunya umumna kangge sakumna warga Sunda nu mana leuwih kayut deui kana ngamumule salah hiji kesenian di Sunda anu ayeuna kiwari nurutkeun simkuring mata sluntur sakituna hayu orang memulai deui kesenian karinding ku rampak karinding hatur nuhun.